kacarioskeun ieu Raden Adipati Arjuna maksad lumampah pada kamunggul pawenang nepangan rakana nyata Arya Bima di pertengahan jalan atanapi di leuweung istirahat sareng Gatotkaca kawuwuh para pawangan sadaya ngandika kaula nun kula Gatotkaca anak mang duka pinudama rama paman kelas sakedeung yang istirahat heula kumpulkeun para pawongan mana astra jinga aya bot abdi dawala siap garing oke rama paman Arjuna hoyong istirahat heula saurna mangga gan istirahat capek lumampah mangantosan tuh paling ditu kan sigara oseun kitu saung aya raos sigana nyapot ayo kumpul kabeh siap kumpul salarea bejaan Gatotkaca mangga rama paman Gatotkaca anak emang istirahat heula ti diasa ngeunah sigana rineh aya saung yap ka dieu parpaungan salarea astra jinga dawala gareng abdi kumpul heula di dieu siap kan istirahat heula di dieu hareng keur ngala ieu hareng keur ngala kersen aduh resep ku tangga kersen kan kumpul heula cari cing lagi dia istirahat heula mangga den mangga tukap pinudama rama paman ngatutus mah pangebakti kaula Gatotkaca ditarima Gatotkaca anak emang iuk mangga bejaan astra jinga dawala istirahat heula mangga paman bot dawala gadeng istirahat heula kumpul dia buruk dari dieu siap asa hareudang teuing teh Gatotkaca leres paman cuacana pangiteun nuju panas mentereng ieu daguan lah sakedeung jeung saerang oke diri oke wirana aduh bade ngatukis mah babaktos bagus di pangaulaan ka pihatur ieu astra jinga ditarima ku kaula nuhun atuh ka si Aden agan anom ukur astra jinga dieu ka singa oke siap wah naon buru sia dieu kumpul istirahat heula euy yang asa tari rizki dulu malum di leuweungnya cara manuk cing laricit nepikeun ka sepi tapi ngeunah cai cing palancuran malancur sakedap deui kamunggul pawenang dewek anteu juragan di Arjuna bade ngaturkeun semah pangibaktos abdi dawala ditarima dawala nuhun kajuragan anom ge kasangakeun nuhun dawala calik dawala lan yuk siap kajuragan cepot ke sami nuhun reji dawala ah gelo ah
Tuan era aing kemunan. Reng, buru Reng. Oke, siap. Alah. Sa beda ti sasarinya. Ya sari kumaha sia. Nya di leuweung beda. Sorana gitu. Naon sia. Suanten beda nom. Semua sok loba ieu suara naon sia biasa di leuweung suara manuk ricit suara gajah tapi geus teu usyu mun gajah mesti eueuh tewak eta kitu ena mah geus naon loba diaralaan ku jelema ena mah kasatoanna manuk di daerah Ringon kemalum panena mah geuningan naon tatangkalan geus hampir rek lowong bareakan pun manusa keneh heuh aing nyaho pan dipake nyeun imah di barangun si teh nya tak kitu. Selamat malam. Aduh asa tari rezeki abong di leuweung aduh Kakak. gan bade ngaturkeun semah babaktos abi hareng gan diterima gareng kagan gatot kacau ge nuhun Reng pelan nuhun oh iya makasih atuh pun lanceuk Kang Cepot Kang Dawala hareng bade ngaturkeun semah pangabaktos mugia ditampi lamun ditampi ditinju ku hareng nuhun bungsu nuhun sia mah tinju we nuhun Reng kasep adi AA Udel ya siap kumargi hareng mah tersep calik jeung Cepot jeung Adawala balik carik jeung Gusti Arjuna uyot calik sareng salira Gusti Arjuna teu nanaon gareng oh nuhun aing mah ieu mah ge ngeunah aing mah deket gunungan mah jeung anu bararau aing mah hayang di dieu mah seungit ongkoh dibere duit pangeulana aing mah mau parupa we sia mah gareng ujung-ujungna mah duit we eta mah uude siga ieu sarua jeung lanceukna ieu ana goblok sarua sia ge kana duit mah ulah sok ieu lah ulah sok api-api ayeuna mah usum model ayeuna mah zaman ayeuna mah nomor hiji teh duit cek saha cek kuring ngalen duit pertanian lah pertanian rek tani naon nu duit cek teh cek aing mah keamanan sia lamun tani lamun duit loba pertanian loba lamun teu aman dek diraha sia ngagunakeun duitna anger mesti keneh aman atawa duit loba ge anger teu tani memadalahar duit goblok duit bisa meuli duit gandeng sia ngomong wae geus aing oge kabehna ge penting pertanian penting duit penting kawanan penting tilu jadi manunggal sia deh bener kan bener tilu tah bener ieu pimpinan aing teh juragan Gatot teh lah tah kitu bener Den tilu manunggal ayeuna lamun pertanian tanpa keamanan moal aman dola nya sok sia kajenting aman pertanian eueuh duit anger saripu Reng bener Reng ieu cepera dinungan ke serius euy siap yakin kinten-kintena bade nepangan rama Arya Bima ieu teh aya pikir saeunaon sila teh ieu Gatot Kacsana emang sawatara emang terek silaturahmi kan jadi bapa hidup nyata kakak Kang Bima nomor kaduana emang teh sejak aya tanyakeun ngeunaan masalah ketatanegaraan sabab Rai Bima langkung ngapal Rai Bima leuwih nyaho kana rupa pamaksudan emang terus pang nama sono kaula teh Kakang Bima teh sasatra sababaraha dinten kaula teu panggih sababaraha bulan hampir kana sabulan setengah jeung Kakang Bima teu pernah aduh sononya kan sono
bener gareng kaulah sono pisan asana kang kolak panon ningali Kakang Bima. Was lamun panggih setiap panggih jeung kaulah sok ngomong net jenet adi aing jenet kaulah tiasa sono ka Kakang Bima Gatot Kaca hidup anak emang hidup anak lanceuk kaulah Bima hidup minantu ama asa sono ka bapa anjeun ka bapa hidup ka Bima aduh Kakang Bima teu kuat kaulah sahayang panggih buru-buru Gatot Kaca tangtos kangaranan rai sareng raka mah tangtos rama paman ginangtos sono hoyong tepang sono hoyong papenak komo lawas teu lawas margi jalan tugas jeung rama sami tugas sibuk di masalah ketatanegaraan salira ge sibuk tugas di kadipatian tangtos teh bakakeuna ku hewakeun bakakeuna ku istilahna waktos anu seueur kaanggo matak mang nyempatkeun diri hayang panggih jeung bapa anjeun kajencul pagawean melan dititipkeun ka patih kaula sasatna hayang panggih jeung Kakang Bima pararaas adi hayang panggih jeung kalancu dah dengekeun ku sia da wala naon kudu kitu kalanceuk mah tinggal ku si Arjuna sanajan dedeg sampai rupa kasep oge anger we kalanceuk menghargaan kalanceuk manyaah hayang silaturahmi hayang sono hayang panggih dengekeun ku sia da wala dengekeun ku maneh reng dengekeun ku maneh coy aing kasaha tuh aing bungsu dah kitu sabab naon ceuk palibasana lanceuk lalaki lamun eueuh bapa jadikeun bapa lanceuk awewe lamun geus eueuh kolot jadikeun inung ieu buktina siga Gusti Arjuna geuningan sok sanaos naon elmuna luhur jemar ku ilmu sugih ku pangati anger we kalanceuk manyaah kata sasata ka Juragan Bima tah kudu kitu urang oge entah kami manyaah ka Aka sok sanajan Aka rupa goreng patut oge kitu nya irungna ngek kitu abi manyaah montong ngahina atuh goblok kitu teh ceuk palibasana eta mah angger teu di mana pas wae sia mah duaan jeung dulur mah kudu akur jeung baraya kudu deukeut tah tinggal Gusti Arjuna atuh sia teh lain ngajedog wae atuh ngan ukur digugulukeun teh pas wae sia mah adi kudu nya ka lanceuk komo kudu nya ka adi sia we gareng pacaan teh nurut sok kudu nyaah dulur jeung dulur kudu saling nyaah matak urang doakeun anu resep kana anu ngalaik sankrep komo komen jeung share mah urang doakeun sing berkah rezekina sing panjang umurna urang doakeun ku urang ame maju ieu lemu si cepotna amin reng nuhun bener reng kudu kitu urang mah sesama pada manusia sesama manusia ya reng ya iya dong harus gitu kita itu biar kita sukses dong bener reng bener aduh 100 punten si garing salajeng narama paman sabab kitu mang teh asa boga dosa ka Kakang Bima waktu harita hidup jatuh krami jeung anak emang Kakang Bima teh pantelami di Madukara Trasui asa melengah kalau teh teteangan Kakang Bima teu aya geuningan kalah ka eueuh ka munggul pawenang ka Pringandani sareng Atsuk Arimi aduh wios jalan saira sibuk jalan saira seueur kaitu ka dieu teh sawios teu naon-naon Kangjeng Rama mah malihan mebungah kutos beresna ge ku sabab kitu Gatot Kaca wayahna idep ayeuna tugas katatanegaraan tugas kapamerintahan tugas kamiliteran wayahna sing leuwih-leuwih saring sing pageuh kancing saring sapageuh iket besi aya siku siulung gagalahkeun sana kadek kamarta Gatot Kaca anu baris ngarepan omat timang tetep hidup lu panseg sanajan emang ayeuna lumampah ka munggul ponang tetep patrolik mah tetep
siap siaga unggal jam unggal detik oke tetap kudu siap aja rampung tuntas pengandika paman putra siap bikin bumelah ka negara bikin bakti ke masyarakat asik harengnya gitu siap lah sakedeung deui hareng dek jadi ketua Linmas di Tumaritis hareng bakal jadi ketua Linmas si Aka bakal jadi ketua Naka dewek menurutan we si guys si lain lah Limbah si lain Linmas dewek majeng juragan anome mau jauh Aka mah dek nurutan juragan anome gareng pan maneh mah loba cicing di Tumaritis peke kumaneh urus Linmas mah nya pokona Aka mah dek turunan jeung dunungan jeung juragan Gatot dewek mareng masyarakat lah di lemur pek ku si lain pimpin dek ieu we dek mah dek kumaulah ka juragan Gatot ka juragan Arjuna dewek mah kan di lemur urusan hareng lah hareng ketua Linmas ku aing mah nu mabok naon ku hareng mah bakal diajak bener ku hareng mah moal digalakan hareng mah dek jadi ceramah ceramah itu bukan memukul hareng mah tapi bakal merangkul bukan mengejek hareng mah tapi bakal mengajak ade reng halus reng adik Kang Udel teh tuh hareng luar biasa da kudu kitu reng ceramah mah tong langsung to the point ngagogoreng batur tong to the point nyalahkeun batur tapi kudu mengajak ulah mengejek kudu merangkul ulah memukul satuju akam satuju dewek reng euy nyangakeun aturan mah paman ayeuna sakantenan istirahat putra nyungkeun izin dek ka mana Gatot Kaca Kaula baris bebersih heula karasana aya cai mancur air mancur aya cai curup di palih ti wetan kaula yang istirahat hoyong ibak sabada seger heula sabadana ibak kurang teras keun lumampah ka menuju Kangjeng Rama Arya sakitu ti kaula Gatot Kaca najan mangge saruah yang mani heula gareng iya siap ada apa kan baturan kaula Gatot Kaca belah wetan kaula mah belah kidul aya pancuran sigana ngeunah dina tiis wayahna maneh jeung kaula reng siap hareng mah siap agan Arjuna ka mana ge hareng siap milu agan ka kaler hareng ka kaler agan ka kulon hareng ka kulon Gusti Arjuna ibak hareng nuat wayahna ulah jauh reng siap Yuk Gatot Kaca rek mani heula mah. Yuk kaula gerek mani jeung garing ti belah kidul anjeun ti belah wetan engke bada mani beres bersih hayu urang tuluykeun lumampah ka munggul pawenang. Nya Sunda abdi ge sanes kanten Sunda rarigan ti teh waktu teh enjing-enjing. Malihan mah abdi ti kamari teh ilap teh ibah deku kesibuk teh sakantenan abi bade ngojay palih ditu teh palih ti itu naon itu teh kulon eta ti kulon teh aya balong aya cai sigana maraos bae ngojay abdi urang pada yuk urang pada istirahat pada urang mandi kudu istirahat anggar mah paman pamugi urang sadayana lumampah kamunggul ponang teu aya hewagan teu aya wagelan urang lumampah dina kelancaran ral Gatot Kaca anak mah astra jinga ieu sun dawala abdi ulah omat ulah nepikeun ka poho ka Temah Wadi tetep sing saring sing pageuh kancing mun anjeun marani ulah bareng tapi sewang-sewangan heula saligan silih gantian sabab geus naon-naon mangga juragan mangga siap hareng mah jeung Gusti Pangeran Arjuna we si naon sakitu Gatot Kaca mangrek ti heula nya mang geus teu kuat tadi gareng tuturkeun mangga ti payun mah paman sakitu kaula asa dina pongkolak panone teipi Kakang Bima aduh Gatot Kaca asa sono ka bapa hidup Kakang Bima geus seubeuh teu panggih Kakang Bima kaula rek mani heula antosan kaula bakal lumampah kamu botona gareng abdi kan panguran hareng mah hampura kan
Aduh, hampura hareng kan. Tahun sering. Kang Cepot, naon reng euy. Kang Udel, naon. Hampura hareng mah. Ya naon sia. Hareng mah rek matur Gusti Arjuna, hampuranya pada tugas masing-masing ya. Hareng matur Gusti Arjuna. Pokoknya mah permisi. Hareng mau mandi dekat Juragan Arjuna. Dadah. Malakana paling kanan. Sugan teh naon we sigaren rupa-rupa pisan si bungsu. Dan atuh abi ge bade ieu kan pas ieu hoyong ngojai sidawalah di palih kulon. Awas sering sing pageuh kancing siap kan lah. Pokona mah aman lah. Damai. Pokona mah selamat sampai tujuan. Umang ge ngadoa mang Juragan Anom sareng Gusti Arjuna ge Paul Arjuna dongkap ka mugauna cek aya lungsur langsar berkah keselamatan. Iya, segitu. Ibak geulab ya, ngojay ya. Tidak lah. Oke. Wirana. Heuh. Lain gan oh siwala asar eus pisan ningali Gusti Pangeran Arjuna aku bahas ya dugikeun kamu eta kalanceuk nya sasatna karamagan dugikeun ka asara kongkolak panon cenah nu jadi adi kerja lanceuk kadahna mah kitu budayakeun yen lanceuk adi teh kudu nyaah ka lanceuk adi teh kudu ngargaan ka lanceuk emang bener mah paman menyaah pisan ka bapak kaula nya kan ayeuna teu kasakade keneh teh loba jelema teh lawan dulur tinggal dulur baraya tinggal baraya loba pacekatan saeutik teu kaop salah teu kaop pasea dina siji bidang tapi nepikeun ka adi jeung lanceuk rungkad kan aya laguna rungkad siti sia naon maksud ayeuna teh zaman teh geus berubah kan gara-gara tina budak pasea adi jeung lanceuk komo jeung tetangga jeung baraya gara-gara tina tanah seueur ada pacogregan teh tapi teu ditiru kumaha gerak-gerikna Gusti Arjuna anu sakitu hadena tah ieu teh contoheun pikeun urang sadayana kan nyaho aing ulah nya kitu abi mah ngawartosanna kitu jadi kudu nyaah ka dulur teh ka baraya teh lain pasea wae lolobana jelema teh pasea wae jeung dulur jeung baraya tah urang mah ulah budayakeun antara duluran teh antara silaturahmi teh supaya sangkan berkah rezeki jeung umur urang sia nyaho deui tah panabe belajar di ustad ngapain ge mah ka ustad wae abi nuhun da wala nuhun ki aing butuh ceramah ge sia ceramahnya siap insyaallah jadi ustad kuring sumuna teh pada ibak lah kan ya juk mangga mah we cara nama kita kan menang duit gitu Malakana paling kanan. aduh Rama Arya Angcing Rama bagiakeun putra Gatotkaca alis tumampah ka munggul ponang Sang Rama Paman Arjuna. Ibu apunten Gatotkaca teh can tiasna pangan ibu. Dawala astra jeung gareng saring sing paguh iket. Siap. Geus beres mani urang lumampah deui menuju ka Kangcing Rama ka munggul ponang. Siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawargi Mang Cepot sadayana nu aya di dunya sadunya pokona mah di Indonesia di kampung di kota ulah hilap ka lemur si Cepot like, subscribe, aktifkan loncengnya. Mudah-mudahan lemur si Cepot langkung jaya sukses. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan loncengnya. Lanjut share dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.